Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi. Dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi Sunda keur balarea disarengan ku sim kuring Rizky Oktaviana Mustafa salami 3 menit kapayun bade maturan pamirsa sadaya dina Sunda TV. Edisi Salasa ping 23 Februari 2002 hiji. Dinosaurus salah sahiji tempat penontonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjunjungan balarea kaasup pangjunjungan pikeun ngabuburit. Dieu tempat nu ngadongdongana meunang pangareuweuh anu mundal ngeunaan dinosaurus. Pikeun reseupeun kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pinontonan teu weleh haneuteun nu kuna lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pinontonan dinosaurus teh nyaeta pinontonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pinontonan dari apisan sajaba ti lantaran wangun dinosaurus name sarembag jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak hokeun. Seli jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep ka cida. Pangna kitu teh dumeh. Dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawarta film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sebabna mun aya waktu manehna sok ngalalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pinontonan teh bakal aya di Bekasi nepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa sakitu nu pihatur ku abdi patepang di dina warta-warta anu bakal dongkap. Abdi Rizky Oktaviana amit mundur. Wilujeng wengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurib Sunda.